Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusum kuring dipika hormat, puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kesehatan sinareng kesempatan sehingga urang tiasa patepang lawung paamprok jonghok patepang saray dina ieu kesempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat miwah salam mugia tetap kakocorkeun kajungjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka kulawargana, sahabatna, tabi'in tabi'atna, tur ka urang sadaya salaku umatna. Tepangkeun wastapun Hanif Luqmanul Hakim, simkuring ngagem pancen janten panumbu catur, tehilap ngaturkeun rewu nuhun para pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan seueur anu teu ngagawean tugas. Ku kituna supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala ka awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipihormat serta acan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring saja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadukikeun kamandangna. Pangjejer nu kahiji nyaeta Ibu Yeliza, nyaeta guru basa Sunda di SMA hiji Majalengka anu asalna di Majalengka Wetan, Bogor kaping 11 Mei 1885. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganna. Anu kadua nyaeta Ibu Nina anu asalna ti Panyingkiran, mantenna mangrupikeun guru bahasa Indonesia di SMA hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganna. Para hadirin, supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Yeliza kanggo ngadukikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu atos ngadukikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeun, terus pisan seueur siswa anu teu ngerjakeun tugas kusabab siswana teh seueur ulin teu jelas ka mana-mana. Solusina nyaeta lamun aya siswa anu teu ngerjakeun tugas nyaeta dihukum. Hukumna nyaeta nangtung di lapang salila 2 jam sareng ngabersihkeun kamar mandi sakola. Kubagi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala anu salajengna ka Ibu Nina dihaturanan kanggo ngadukikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Nina anu tos ngadukikeun kamandangna. Langkung sakedik satuju sareng Ibu Yeliza. Tapi aya oge siswa anu teu ngerjakeun tugas teh nyaeta pedah kegiatan di luar sekolah, kawas diklat basket di luar sekolah jeung sajabana. Solusina oge ambe hukumanna bermanfaat nyaeta ngaos khatam 30 juz khusus nu Islam. Ambe hukum teh dijadikeun ngala pahala sakalian nebus kasalahan pada teu ngerjakeun tugas. Anu non muslim ngebersihan WC sekolah sampai bersih tak aya kotor. Kulantaran waktos anu sakedik salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon bade tumaros ngan ukur kanggo 3 urang. Dina ngadugikeun patarosana kedah ngacungkeun panangana teras nyebatkeun namina serta tikenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Sendi tos ngadugikeun patarosana. Patarosana kirang langkung kumaha upami aya siswa anu teu ngalakukeun hukumanna sampai beres. Mangga ka Ibu Yeliza kanggo ngawalar patarosana.
Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu parantos ngawalar patarosan di Sendi. Anu isi walarana nyaeta upami aya siswa anu teu ngalakukeun hukuman sampai beres nyaeta moal tiasa lebet kelas kangge diajar sadaya pelajaran. Upami kitu keneh wae tiasa dikaluarkeun ti sakola. Akhirna ieu acara ti kawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan sim kuring anu henteu merenah nu sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.